Dek naon sih sia gegrokan bae. Udah beli obat. Pan si anakna. Tuh aing anakna sedanggung ya dititah koing. Lupahan koing sia gocap. Beli obat itu geura. Isi gope emang bodreksin. Geus pan aya nu bapak ge bodreksin. Oh, Aing kedeung heula, aing milik saham heula. Allah kebalnya. Isi pan gocap mah lumayan. Bos, nyuruh itu bos. Panyana libur, kumasya sih libur. Atuh orang tuh bere libur bos. Bos. Bisa bos. Aneh bentukan kos itu jadi bos. Ya, aing gawe ngurusan kembang, kontrakan, segala anak buah lo banu komplain. Ieu pake sirah aing ye. Bos, bentar. Sasa wow, aing teh budak. Anak baba kosna. Naon Baba. sih? Baba kan Nek naon di bae. mana baba sia? Di mah tuh kering, dek naon emang? Dek naon, aing dek komplain, tengaruh aing mendek kering ge. Dek naon masalah kontrakan. Adi tuh tangkeun ka imah. Tapi ulah ading terkena Covid. Daek sia kena Covid. Ah, segala covid, apit mau wow aing. Ih, ibaratnya nyahona daek meureun ge Ah, enggak. Sia kemarin komplain ka aing. Batur di berkasurna naronjol. Masih lainnya na doang protes ka aing. Ini silah tangkeun ditu ka imah lah. Kaji gege ge ka imah. Iya. Kena Covid dak ya. Ih, pen sia ledek sia. Ih. Awas ya. Ih. Ditangkeun aing kena covid. Ah, mending urusan bebek aing. Weh, Sidin. Eta motor mending dilapan. Geladenan puyeng sorangan geladenan ngalunjak kolot. Sidin, sia ditanyana cicing bae atuh. Naon sih ngomong bae? Bahasa hanteu lah. Din, kadi dah. Kadi heula. Nuk naon? Naon? Duh. Aing gering kieu peduli ka aing. Malah disabodokeun bae aing gering kieu. Aing. Kabarana bae. Stop ka mana? Aduh. Si mama di ka mana deh? Aduh. Angkat nyong. Salah. Angkat nyong. Gering anjir gara-gara sia nyoto. Nih, ini emang nyong anaknya. Gara-gara sia ieu aing jadi muriang. Kamar yang ngape dipalak preman. Teh nyapuan halaman ku mama. Mama nyong emang mama ngangen nyong nih manik nih nyong kangen nyong. Nyong mai ma. Nyong mau banyak-banyak. Nyong ini nyong mak. Tambah muriang aing nggoji sia. Nyong. Nah, haun sia tenang jeung tenang bae. Nya. Nyong. Nhớ những bạn mà nhớ còn những bạn mà Oh, gitu Maya. Kan jadi cager masa duit mah. jangan Oh, gitu. pamitnya Oh, jadi begini janda. Din. Sini itu. Penyaho urang tadi neangan. Teu naon? Tuh, sugan bae nya leuh. Emang sia sorangan bae. Kan kajileun mun urang sorangan. Biasana kan jeung si nyoe. Wah, urang keur harewa ieu. Bisa cicing teu? Wah, apa encing? Namun wak pantes, namun cing beda. Wah, mending ka puskesmas dah. Ubaran teh ceuli. Sugan beda ada bener isukan mah. Emang aing budek naon? Aing ge nyaos sia ngomong naon ge. Mendingan sian ditu ka puskesmas. Periksa ditu. Suntik imunisasi. Nyoe. Sia mun ngobrol jeung aing jah yang pae. Sarua aja mun ngobrol jeung nyana ya yang pae.
Ang init na. Yung mga kakaknya ngan. Yung mga kakaknya yung munikan. Yung nagmakumat yung temuhan ma. Yung mga mamaan yung Yan, ang kapit na unyo. Kapit ang unyo ka. Ni. Aling mo na, kami. Yan namun Ya, semangat panggilnya kalau itu mah. Mudah-mudahan si Mama jeung si Tommy teu nyarahun. Tapi bok, beliin mun kaing pokona mah. Anu hitung deui ye. Saha nu can mayar Sidin. Selamat. Jeung si saha deui can mayar. Belah ditu. Oh si Oci doh, oh bener si Oci teh budak can mayar nya nang teh budak. Wah, penghitungan duit banyak ya Aki. Kau macam gering. Tadi mana amplop kiwanya? Oh iya. Wih, tuh kalau kena amplop kan. Buang saya mayar kos nih mah. Tengah hari kau udah ditangkan gue. Can mayar buka heula di amplop. Wah, tak mungkin sunang amplop lawaknya. Ih, amplop, iya mah amplop naon emang? Iya mah amplop pengajian jelema kolot cuma Bohong. henteu bener. Bajakan gue nggak mama kolot-kolot ngis korupsi. Bener bajakan nggak mama. Gera minta. Tuh, Gera minta duit. Jadi lain di mana? Gera minta duit ya. Can ngopi ya tisuk. Otak retak ya. Gera minta. Ih, mah lain kontrakan bener. Bohong. Aing tinggi ya. Istighfar satu ieu babas sia. Gera minta can ngopi ya. Geus ge ngopi mah ngopi di ditu di warung obo ke bapak nu mayar. Ngutang di bae. Ke bapak nu mayar. Isi ngutang di bae mah. Jangan lupa itu. Sumpah tang peduk ternyata menata duit kontrakan. Lain, bener. Daek. Geus ka ditu. Peletuk apa? Bujung aing ulin kayak mah janda. Gua teh kanyohan mama. Tuh kan Edan ngomong sorangan. Makanya cek aing ge. Sia nu periksa ka puskesmas itu. Wah, jadi nama Uwan mau diperiksa suntik vaksin sekalian. Emang vaksin orang mana? Weh, dulu dia yo. Den. Sia ke mana? Bunuh diri. Ulah tuh pan ngora keneh meureun hayang bunuh diri segala. Kadang tangguan nak nakeun bengkong bawa ka dia. Bengkong. Emang aing di sunatan. Nanging sunatan deui. Beak atuh. Wah bahaya ieu mah. Mending balik aing lah. Bok siata. Nipuan aing bae sih. Babar ditipu. Ku anu. Atuh gantian ayeuna ku aing ditipu. Ih, pan mah kertas. Wah, double meureun. Duitna roba ieu. Assalamualaikum. Mak, aku nak tapi nak banyak macam ni mai. Nyuk mi nak banyak pakai daun. Nyuk nyui, aku nak nyuk mau apa nyuk nyus, macam kumun. Jangan main nyuk mau ayat nyuk ya. Yang kalian nyuk ucapkan selamat menjalankan ibadah puasnya. Mau apa nyuk mau nak semoga punya minyak hatimu sampai lumayan Pak. Oke. Tak, datang di dia baik. Lebok di nyata, Bapak. Tak, makanya ulah sok nipuan ke anak, makanya tak gitu jadi nak. Hakan gak dinyata pidato si nyue. Eta budak datang di dinya bae dia yang menjadi isi lah aing. Aing daripada di bae mending lempang aing. Dak beli sih ke anak, main aja beli kopi doang ge. Ayo, benar itu mah jelema teu sehat. Ampun.